Mungkul poe eta oge aya nu ka masjid teh lebaran mungkul poe eta oge aya nu ka masjid teh ngan pae mungkul poe teu teu nyaho eta ngan bingung RT panamun tos jalan tialin gitu sok dibere naon amplop diberi duit jerona eta 20.000 berarti satakir 5.000 Allahu Akbar obat kali kan takdirna disolatkan mutakan masjid tapi na Islam tapi na naon Islam si imam tian jadi imam nyolatkeun main ya ahlal jamaah kaifa tashhaduna hadal mayt khair cek urang naon khair cek RT nyebut khair pan nu nyamun teh RT bener si imam getol si imam ngeudu RT kurang mah ulah bulok ulah teh kitu hadirin nyebut khair ulah cek RT ai teu nyebut hoer geus meunang duit 20 ai nyebut nya wasiat teh kabotegan pae ya ahlal jamaah kaifa tashhaduna hadal mayt khair cek RT lah gitu hadirin sadaya ulah tapi yang itunya itu hadirin sadaya insya Allah urang diharamkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala kakarak bunga cek eta jelema kuring teh dihormati sahri Ramadan kusok dibere rahmat magfirah ridha Allah di akhirat kuring teh menghormati ngagungkeun bulan suci Ramadan mudah-mudahan maka kudu siap ayeuna bunga geus siap can siap badana mun tukang mencret ayeuna geura meuli ka apotik obat mencret supaya sehat puasana namun tukang riet geura meuli obat riet boleh supaya sehat supaya naon sehat lamun puasa itu sehat ya kira mau bisa puasa bener itu sehat makanya siap badanna kudu sehat sehat hatena pas hati aya nu sehat aya nu geuring penyakit hati penyakit johir dia sirah madaratna ngadi dunia unggul pukul rek cager syariatna tapi lamun penyakit hati madaratna di dunia nepi ka akhirat naudzubillah ini jadi mangkana kira siapkeun hatena aing alhamdulillah insyaallah hadirin sadaya aya naon mungkin urang bunga amat kudu bunga kakarak bunga unggul nya bahkan cek Rasul lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanau an takuna sanatu kulluha Ramadan lamun terang lamun yakin lamun nyaho umat saya cek Rasul ma fi Ramadan kahibatan anu aya di jero bulan Ramadan la tamanau an takuna sanatu kulluha Ramadan mangka bakat mengharap sakabeh bulan teh hayang Ramadan kabeh ulah aya sawal-sawal kitu geus Ramadan kabeh kira-kira cocok teh mun kitu boro-boro kitu kudu urang mah hayang geura lebaran kudu iraha lebaran ieu puasa ge contohna hadirin menggurang hayang geura anggeus Ramadan tanggal 1 tarawih rame tuh pinu masjid pinu
musola binu, majlis taklim ibu-ibu binu. Dia saminggu kan itu masjid ngagedean, musola ngagedean, majlis taklim ngagedean. Apalagi imamnya dipilih-pilih teh. Ieu mah imamnya cepat ieu rame. Ya imam kolot imam aki-aki odong-odong ieu mah. Atuh rehe. Gua mah etan odong-odong. Para hadirin sadayana. Nah, ya naon? Hiji tadi cek guru di jauh bulan puasa teh Allah ngawajibkeun puasa. Ibaratnya kuku tiba. Jadi Allah lamun merintahkeun perkara maka ibarat kutiba dina Quran itu cek ulama ahli tafsir itu disebutna ibadah berat. Kira-kira naturan pilihan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Tapi ini kutiba itu. Puasa berat. Kumaha berat? Aturan isuk-isuk ngopi jeung samsu. Berat. Apalagi ibadah perang. Taruhna nyawa. Berat kabeh. Makana adituna tunggu eta pasti jelema nu kitu nu ngarakan ibadah anu paling berat. La al-qutat. Dijadikeun jelema anu muttaqi. Saha muttaqi? Pimpinana lamun di dunia aya jelema nu takwa Kangjeng Nabi Sayyidul Muttaqin. Kangjeng Nabi pemimpinna jelema anu takwa. Namun di dunia jelema anu zuhud Kangjeng Nabi Sayyidul Zahidin dan pemimpin jelema anu zuhud. Namun di dunia jelema ahli tasawuf Kangjeng Nabi Sayyidul Mutasawwifin. Kangjeng Nabi pemimpin ahli tasawuf. Lamun di dunia ayat jelema ikhlas Kangjeng Nabi Sayyidul Mukhlis. Jadi pemimpin jalma anu ikhlas insyaallah hadirin sadaya. Maka ulah poho ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kangjeng Nabi semangat. Bahkan ke di akhirat Kangjeng Nabi sebelum muntah jembatan sirat mustaqim ngadoa 3 kali. Salim ummati, salim ummati, salim ummati, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya. Ente salim Fatimah, ente salim Khadijah, tapi salim umat marah umat. Ya, makanya orang kalau dipemelangkan ku Rasul kumaha kira-kira? Cinta ke Rasul, resep ke Rasul, sok baca sholawat ke Rasul, sok sabar kali baca sholawat ke Rasul. Yakin sok sholat mah baca sholawat teh sok poe saputing 10 kali. Sok sholat tapi nah, anu tara mamoan pokoknya. Hegrawe Johor sholawatnya 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 2 kali, jeung kunut teh. Ada sholawat kan nya kunut, tapi nu ahli kunut. Nu tara kunut mah salah pun berarti. Urang mah ahli kunut ahli sunnah wal jamaah Syafi'iyah. Ahli naon? Kunut. Bahkan ayeuna geus zaman kieu kunut nazilah. Ya, kitu hadirin sadaya. Dunjana geus kolot. Kudu make kunut nazilah. Tiap nazilah teh tiap waktu kunutna. Asar, maghrib, isya, zuhur teh make kunut. Sunah maksud sunah hadirin sadaya. Itu hadirin sadaya. Mudah-mudahannya
kurang jadi golongan aswaja. Amin. Non aswaja tadi itu ahli sunnah wal jamaah. Itu dunia itu hadirin semua. Tadi naon cenah sekdes naon sekcam ades WC wah atau itu hadirin sadayanya. Ayat puasa cek Rasul man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Saha jelema puasa Ramadan sabulan masih ulah cokok ieu masuk nu cokok teh di imahna tanggal hiji puasa nepi ka saminggu puasa ka Jakarta dagang soko di Jakarta teu puasa tak eta mah Allah malihampura Allah ditanya di sabulan saha jelema nu puasa Ramadan sabulan dasarna iman percaya iman teh percaya iman teh bahwa puasa eta perintah Allah lain perintah RT perintah Gusti iman wa ihtisaban karena Allah pom hanya ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah cek Rasul gubiro ieu ibaratna fi'il madi lamun geus gubiro fi'il madi eta geus yakin ku Allah bakal dihampura panoa ibaratna gitu seperti wanu bihobi sumuri bimadi surat Yasin ente yurpa kata wanu biho iya ku yakin-yakinnya bakal ditiup song-song ente pakai yurpa tapi biho itu hadirin sadayana ya nah yakin bakal dihampura dosa anu geus kaliwat jeung dosa anu bakal puasa bubuk arek puasa arek moal copo moal bener hiji mana kudu atok jelema anu geus atok itu eta sebab urang daek puasa daek ngaji ayeuna eta teh bifadlillah wa bi rahmatihi eta teh fadl Allah rahmat Allah kurang anu hadir ka dieu geus meunang fadl Allah nu dek puasa geus meunang fadl Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu bejakeun ku anjeun Muhammad ku fadl Allah jeung ku rahmat Allah urang baik ngalaksanakeun ibadah ngaji jeung puasa Ramadan eta teh falyafrahu mangka urang kudu naon bunga arek buah menang padol mangka teu saeutik jelema nu teu meunang padol bulan puasa di pasar atau posukuna umpul aya kan kitu haju bari nuduh ti beurang bulan puasa nanyakeun iraha cenah lebaran ya lo sia lebaran bae oge ya hiji dihampura dosa urang insya maka pangrugi-rugina jelema panghina-hinana jelema rugi maan ku rojulin panghina-hinana eta jelema datang Ramadan seek Ramadan teu dihampura dosa saha nu teu puasa rugi eta jelema hina ku Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tadi. Kedua dina Ramadan aya salat anu dina bulan Syawal eueuh salat naon cenah tarawih ieu ge kahade copot asal aya nu nyapelekeun deh cenah tarawih ieu cenah sunah ieu
Itu sunah iya senang hidup itunya. Awas kakak. Justru ai fardu mah modal, ai sunnah maka untung. Benar tuh? Puasa Ramadan wajib itu modal. Lamun jelema dagang balik modal, nah kira-kira tukang dagang keberat mungkin. Ya sunnah dia. Para hadirin, geura hadirin, eta sunnah bisa nambalan anak kekurangan anu fardu. Insyaallah ya. Tak sunnah kade tara bagi copong. Karena bulan bukan gaji itu gaji dari. Kamu cuma untuna copong. Nah, Tuhan tidak sawarai. Genah nanti dipakai ngara gajinya. Jadi untuna ke copong. Ulangnya itu hadirin kade. Nah, sarua hadis Nabi Rasul. Cing tadinya puasa. Man koma. Jadi man koma ya. Jadi mas soma. Ayo ngaran mang soma koma, koma lain koma cek bahasa dokter itu koma cenah. Koma saha jelema anu ibadah tarawih ka koma. Bi Ramadan 7 bulan sarua tuntuna ghufirallahu ma taqaddama bidzambihi wa ma ta'akhkhar maka dihampura ku Allah dosa anu geus kaliwat jeung dosa nu bakal datang. Eta ngaranna maafi Ramadan kahebatan. Salah satunya aya deui di antarana dina Ramadan aya Lailatul Qadar. Man qoma bi Lailatul Qadar. Saha jelema nu ibadah dina penting Lailatul Qadar. Ya. Mangka gufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar dihampura dosa anu geus kaliwat jeung dosa nu bakal tilu. Ieu hadis anu tilu tungtungna sarua. Itu hadirin sadaya. Nya ngan Lailatul Qadar teh cek Imam Ghazali di pundak-pundak tanggal-tanggal anu ganjil-ganjil. Kunaon? 20 hiji, 23, 25, 27, 29. Tapi di madang 20 hiji rame. Emang ganjil cenah. Di orang menang Lailatul Qadar. Itu malam usi. Bola matang angin ulah gitu teruskan sebab biar rahasia Allah. Antum matak di gitu-gitu supaya kabeh walatan kurang dipakai ibadah. Kurang keur ngintip-ngintip. Jadi ngintip nate cek ulama di tanggal hiji. Di tanggal maka kegiatan Ramadan di tanggal ini Lailatul Qadar. Cek ulama saha jelema di tanggal hiji nepi ka saep Ramadan para katinggalan berjamaah anu 5 waktu eta pasti nu kitu bakal meunang Lailatul Qadar. Rumah teu bisa kos kitu nih. Kitu aya johor berjamaah. Asar kadang asar berjamaah, maghrib henteu berbuka kene. Bener tuh? Atuh karena buka, mau buka pertama. Ujah ayah, marjan lakunya, orma, buras, bala-bala, sayur puyuh, sadar. Ayah sayur puyuh mau gede. Papais, susu, rujak, begitu bedung teh, eta kabeh di dahar urang. Buras opat, bala-bala opat, olak saringkok, kopi, susu,
rujak atau udah ngiri ketinggalan bacaan Rasul mah hadirin Rasul yo buka sabulan puasa teh sabulan hormat orang separah kilo Rasul mah hormat kilo asal maghrib lamon sahur tiru setnya orang mah separah kilo itu sahur nah itu hadirinnya ya eta cek Rasul lamun urang para katinggalan berjamaah sabulan Ramadan eta geus dipastikeun ku ulama kitu bakal menang Lailatul Qadar ngan hese babari eta hese urang mah di jalan kene bener Waktu itu hadirin mudah-mudahan simkuringan makan mudah-mudahan ieu pengajian format mudah-mudahan sing berjalan lancar sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala diparanjangkeun guru-guruna amin sareng mudah-mudahan ieu murid-murid sok ngaji mudah dijadikeun jalma anu sholihin amin sakitu disimkuri mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.